Ambu, abi deh ke warung halanya. Oh nya sok Semuanya. Ya, sok. Kemananya sih? Kemana? Tadi mah bebejana ke warung cenah. Hanya lewat teuing juga nama rek mesen nasi goreng tadi mah lapar. Aduh tos we tunggu heula di dieu. Ambu itu aya naon, Ambu? Oh iya, makan pintu. Ya juga nama ya. Saya ke langsung atuh ka jelemana. Neng, hei, sangarana. Kudu sogolis lah kan tengah ngaran hungkul. Boleh nage si Dewa nanya ke lain orang. Ngaranna Dewi. Geus sama hayu, itu mah sok heureuy wae. Wah. Lebih teh karena Dewi beneran si Emma. Oh nya nuhun pun. Asa ge deketan, kumaha ke sehari? Gampang nggak sih mah? Siapa tuh? Ayo naon kan? Bawa ayo. Jero heula. Oh, jadi ieu obat terang yang lagi bedakeun ka obat terang mana jadi orang bakal centil-centil. Gua ngarebut ka boga batu. Sajam cicit ih. Ya teh hampurakeun ka baturan adi. Denget tak? Adanya. Emang kunaon? Tadi orang bisa berat pisan CS, cenah mana jadi oleh toko sebelis. Hah? Saha atau gara-gara Kang Dewa? Kan kamari babaturanna nanyakeun maneh. Geus lah bae da orang kenal. Oh, udah kan ya? Siapa? Siap. Ya Dewi. Mak bisa mangke beteng mana? Kumaha sih tahu tuh? Hei, Mak, beda ya. hei. Ngaran orang Dewa. Si Gana arang cocok deh. Ngaran geng sarua. Ini sih Kang. Kayak deket mulu lah. Yang satu semangatnya diajar mak. Mak, bener aja si Dewa. Kumaha kayak bisi singana ngamuk. Moal. Tapi aku sih ngomong. Tinggal gerak iki tinggal si Dewa jeung si Dewi. Teu bisa dicicil dan bisa kita orang udah nyamperkeun. Wih, geus manggih bukuna. Wih, kunaon mah? Geus manggih bukuna. Geus mah hayu. Mana hubungan naonnya si Dewi-Dewi eta? Naon sih daun naon? Nggak usah bohong lah, tadi udah ningali mandi perpusuk si eta. Terserah. Ih, wah, Dewa, Dewa. Guys, orang boga info nyawa ti guru. Info naon? Ternyata nya si Dewi teh eta teh budak panti asuhan. Cek urang ge naon si Dewi mah teu pantes jeung si Dewa. Si eta mah asal usulna ge teu jelas. Cuman ampun apaleun nya ampun si Dewa. Pasti mau satujuan geura. Cek urang mah geus we bejakeun ke ampun si eta. Naon? Geus bejakeun ah. Naon sakieu? Bejakeun ka si ampun si Cek aing ge naon meneh. Geus bejakeun we. Geus urang bejakeun ya. Yuk, urang bejakeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sari. Nah nyalira ka dieu kalebet. Aya naon Sari? Ambu abi teh bade nyarios. Kunaon? Gananya Dewa teh keur ngadeukeutan awewe lain Ambu. Saha eta teh cenah? Aya Dewi namina teh adik kelas Abi. Tapi nya amunya cenah mah nya si Dewi teh asal usulna teh jelas. Cenah mah si Dewi teh di panti asuhan. Ya, kayak atuh ampun taroskeun heula nya ka Dewa. Tuh ambunya sari bade uwi heula teh semi. Mohon atuh hati-hatinya nuhun infona. Ya Ambu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi langsung kadak anu bade ngomong. Naon, Bu? Sari bieu ka dieu cek Sari Dewa teh nuju ngadeukeutan awewe lain eta teh bener.
Mohon Bu, emang aku naon? Emang aya naon jeung Sari? Sari kan budakna bager, geulis, teu keluarga terpandang deh. Dewa tos sadasa Bu. Mah kudu awewe eta. Emang aku naon? Da Dewi ge bageut. Emang Dewa tak apal Dewi ti keluarga Patiasukan. Ambu mah teresep mun Dewa keukeuh ngadeukeuran eta awewe. Ri, orang yang kamu kapan? Emang naon? Mana aku bijak si Ambu bisa karena ada teman si Dewi. Emang naon? Nah, resep kan bisa kemana nggak bukan si Dewi ada teman si Ambu. Mau urang we? Si kemana kieu teh yang tentang resep. Nyambungan sama nih gitu. Jawab naon sih? Aing sombong sekarang itu teh suka mana? Itu lah mau boke Dewa ka mana? Mamane lah. Dewa. 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 Guys, ih, naon itu Mainnya mikiran rencana jalan-jalan si Dewi sih akan sekarang mah bisa kalang kuat mahnya. eta mah abi apa naon sih? Jadinya ke arurang kudu mawa si Dewi, seorang busur tah kacai. Terus arurang jambat-jambat. Mantap. Ayo setuju anjir. Iya anjir. Urang ge geus kesel pisan ningali beungeuna teh rehe pisan aing kayak gerak-gerak geus beli sedat aing gitu kuat. Setujunya. Setujunya atas lah. Setuju aja. Amin. Guys. Tinggal gerak. Itu si Dewi. Mana cik mana? Oh, mana tahu. Oh, eta bener. Baik, sabar guys. Ayo. Iya budak, kenapa dikumahakeun ya? Geus we acak-acak tabukna. Acak we? Ulah teh bisa naon? Mana kira nanya mana salah naon ah? Guys, udah aku beli dia. Iya, mana teh ateun nya mana geus ngarti teu. Tapi kan kami orang ngadeketan Dewi. Tong sok balasan. Geus mana teh kamu aing kan. Siap perpisahan jeung urang. Urang aya laki tuh mana teh? Hah? Jadi kunaon? Tahu orang tuh kunaon naon dah. Jujur we bisa urang bisa ngabantuan. Tapi mana tong mana nyawa susahnya. Nyakal we kan urang bisa babaturan. Jadi kieu caritana. Bi urang ka panti sorang. Teh tesana jeung babaturana ambekan ukuran nepi ka dijambakan. Nah emang mana boga masalah naon jeung teh sare jeung babaturanna? Masalah mangkul, urang teh di deketan ku Kang Dewa. Emang mana tak apal teh sare jeung Kang Dewa teh kan geus dijodohkeun ku indungna. Urang karek apal, niat nama kan ngajadikeun Kang Dewa sahabat. Berarti aya nama salah Kang Dewa geus apal si Kang Dewa teh boga kamonggo teh teh sari. Nah atuh bet ngadeukeutan maneh. Terus lah urang mau mikirkeun deui. Yang geus atuh ayo urang balik. Sorry nanya naon Ri. Dewa sih nyarita tentang si Dewi jadi kemana? Sebenarnya orang punya kemana Ri? Emang mana buat kalinya kalau? Sebenarnya nama si Dewa teh bener-bener boga kemana Ri. Dia teh kapaksa ngejagain hubungan ieu beda. Jodohkeun kolotna. Emang mana karek ngomong? Kenapa urang? Geus we nama geus we. Nah, teh kemana langsung jadi ada Dewi. Tapi kan urang itu tuh Terus kayak mama eta mah deui ngobrol ke urang. Dewi, Aya naon Kang? Dewi kunaon sih? Mana Dewi kunaon? Kunaon Dewi ngejawan orang? Orang boga salaran ka Dewi. Ya pikir kesorangan ku Dewa. Mak, orang rek nanya ka mana? naon kan? Ai si Dewi teh kunaonnya? Tiga nama eta lain urusan emang deh Kang. Please mah ngan mana unggul apa si Dewi teh kunaon? Kurang teh Kang sabadana karunya ka si Dewi soalna si Dewi pernah dilabrak ku teh sari jeung babaturanna. Dilabrak kumaha? Jigana masalah eta mah teu penting Kang. Kuduna ayeuna Kang Dewa ngajelaskeun heula hubungan ka Dewa Kang Dewa jeung teh sari. Di kasebeulnya si Sari teh menangnya naon mah. Akal mah terus teh pasti Sari teh. Jigana eta mah teu penting Kang. Nu penting ayeuna Kang ngajelaskeun heula hubungan Akang ka teh sari karek Akang bisa ngadeukeutan Dewi. Yang satu, bayangnya
tuh keduanya apa bro sekolah? Ya aku mau orang ngomong mana tadi nyorot saya ngomong. Sok atuh bro ngomong. Aku mau orang mereka ngelabrak si Dewi ge. Emang naon urusan aja mana kamu ka urang. Mana ngomong wani ka urang, ha? Mana sasaran kene urang teh teu bogo ka maneh. Urang apal? Oh mana yang siapa? Nah, berarti orang tuh kudu bogo ka maneh. Nyangga sih. Ai gitu mah. Yang satu Nah, berarti hubungan ada. yang satu berarti orang geus boga hak. Yang geus, ya. Ada terang ka awewe. Yang geus susah mana? Dewi. Itu di mana wae kok iya. Aduh. Eta sari naon? Naon? Hanya orang itu si Dewa. Bisa. Saya kan lebih milih si Dewi pada urang. Anjir eta we geus bagi ka dia perjuangannya anjir. Terus Lain mana mending minta bantuan ke Indonesia Dewa. Heuh ide alus. Bener marane ke bantuan urangnya. Siap, eta mah biasa nage alama. Lain eta masalahna we atuh bisa anjir. Geus bisa dicingkeun deui. Terus babuk ieu mah. Area. Babuk we. Bener-bener kayak sudah tangan mah. Nek naon wi? Jigana orang rek pengen ngumpul ah. Ya udah sakit kali itu aja. Kok orang teh cenah ya. Puas. Kalau dagang di jalan. Mana ada harana mah. Jigana kerjaan kerja. Mak, makanya orang salir pisan. Kunaon wi? Teu yang salir pisan. Jika nama gara-gara maneh teu dahar deh. Teu jigana isuke cager marenya. Mak, nanya yang salir pisan. Dewi. Kang tuh kan si Dewi itu pingsan. Di mana sih? Itu di situ. Dewi. Ah, boy, ibu kudu dibawa ke rumah sakit. Kalau malah wa, cekran cina dina. Alah saya mau ngesubuhan. Iya, Bu. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Aku cinta padamu, aku masih menyayangimu, walau di hati saja, untuk selama-lamanya.
Guys, naon sih naon? Si Dewi. Kenapa si Dewi? Si Dewi mau demi apa? Mana cek saha? Biar orang mau sorangan. Meureun mana mah anjir. Iya asli. Anjir, pokoknya ulah nepikeun aya batu mau apalan si Dewi teh sebenarnya ke aurang. Tapi yang geus sih alus gitu nya saingan urang geus eueuh. Putri. Iya sih. Tapi urang deg-degan. Kenapa deg-degan? Ya tuh batur apa? Sia geus berarti saingan urang geus eueuh, geus beres masalah. Ayeuna mun geus ieu mah rana kumaha? Nah, si Putra mah jadi apa? Teuing urang teh tak mulai cerita di dunia. Orang apa? Akal mana? Kumaha? Kumaha sih di kita teh? Nyaman ge ulah nyarakeun orang atuh da urang. Teu apalah si Putra di dunia. Ya ayeuna mun geus ieu rana kumaha? Da Ya ieu ieu kan kan misi kaberanganna gitu. Nah, ieu mah tarima kewe sarua. geus lah. Wayah geus. Sari, urang sama kalapan maneh. Naon maneh data-data jeung ngalabakan? Maneh nu putus Dewi kan? Mana urang nanyakeun dari maneh gua urang maneh di rumah si Dewi. Kalau orang bener-bener geus tepung ka maneh, maneh ngalakukan hal deui demi cinta. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Aku cinta padamu, aku masih menyayangimu, walau di hati saja, untuk selama-lamanya. Surat sekolah jeung manehan. Mana? Surat sekolah jeung maneh, mana resmi lagi sekolah ini. Emang masalahna naon? Surat sekolah jeung maneh, mana resmi dipanggil sekolah ini. Surat sekolah yang mana resmi dipanggil sekolah ini. Emang masalahna naon? Orang dukung maneh ka BK, soalnya orang dukung maneh arek geus deui kan. Coba ngomongin atuh. Nah, kita mana? Dewi. Maneh ngomong. Dewi gitu. Dewi. Hayu bawa ke rumah sakit. Hayu, urang bawa ke rumah sakit. Jangan heula wa, cek badan. Alah sih. Dewi. Ceurik atuh nyong. Action. Dewi kenapa sih? Cut. Surat sekolah jeung maneh.